Nah, si Ugi. Sampeurkeun ah. Kenaon tuh maneh Gi? Ulang-ulang siga zaman nu saya dirawu kelong geuning. Ji, ngomong teh sok caliweura wae, Mak. Lah, caliweura keneh lalai. Hidup lalai kunaon caliweura, Mak? Lalai mah caliweura, hees nangke ngagantung. Ih, buah edan. Yo, Mak, caliweura keneh si siuk, Mak. Apa dah naon si siuk caliweura? Ek caliweura kumaha si siuk mah, Mak? Cai panas ku si siuk mah diteuleman. Goblok sia mah. Atuh da si siuk mah paragieuna. Gi, tadi agar aya. Mata salabuh ai. Non, labuh. Labuh di mana, Mak? Labuh dihareup, na motor. Uluh. Ari motorna teh kunaon eta, Mak? Goblok sia mah karena nanyakeun motor. Tanyakeun mah ya aing ya, kumaha-kumahana. Paris pugu ari motor mah teu katempo mah, ari jelema mah katempo tah ikut-ikutan. Atuh nah eta kumaha teh di klaksonan atau kumaha digerowokan kita indit jelema biar teu katabrak. Yo, kumaha geus sababaraha kali di klaksonan. Eta da ngajedog wae polisi tidurna. Polisi tidur. Heula ari mah teh nabrak naon? Nabrak polisi tidur di klaksonan teh init-init. Jadi urang labuh. Sugan teh hidang ngomong we ya mah jeung gelasnya. Ih, rapi euy. Ieu mah nembok kanca. Saya ngan hanja kawe ieu barala. Teuing. Ieu dolong parahu. Teu jiga ge keur hayangna. Sakitu kelem geus lila-lila da eueuh anu ngahadekeun. Tos lain ladang duit wae atuh. Weh, Marabig. Pernah tuh ulang-ulang di dinya kade euy bisi kasambet lah palalawur pisan. Moal urang mah. Maka sambet da urang dieu. Heh, kamu kok parahu? Geus lila ka cida ieu karam. Aya nu ngahadekeun, da teu harayangeun geuning. Lah, si emak mah emang kasambet boga lilingeran akamsi anak kampung sini. Ya teu mungkin mah ari kasambet mah. Naon? Parahu. Goblok atuh jalma teh we. Teu ketam keur mimitina meuli rabul ka dieu pada aya duitan ya. Ayeuna mah meureun mah mentak ka Darius teh eueuh duitan. Buktina teh parahu ge meuli kakeum kitu. Gi. Tapi mun aya danana mah pasti rame deui ieu teh. Baheula wae ge karaokean tuh di ditu tuh di saung. Ok rame, ngal poe oge. Kurang ajar atuh mah jelema teh nyahona kana duit hungkul. Ya geus ayeuna mah kumaha taekeun nya, urang kinit lah. Taekon. Petagis teh urang mah eueuh duitan mah. Teuing karunya teuing kana si parahu terlantar. Urang rek baliknya. Isuk di deuleu deui. Bye.